Perkenalkan sama saya Kang Asep Pendul, Ketua Topeng Banjir Sinar Pusaka Warna Pendul. Dengan hari ini waktunya Milangkala Topeng Banjir Sinar Pusaka Warna yang ke-112. Mudah-mudahan Topeng Banjir Sinar Pusaka Warna ini sukses, lancar, maju, tetap jaya selalu. Terima kasih. Tujuan Milangkala Topeng Pendul di Bayur, muka 112 tahun, udah sukses lah. Boneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun di Kang Boneng Wilujeng Milangkala Topeng Abah Pendul anu di Bayur anu ka 112. Dia Topeng Abah Pendul di Bayur sing sukses, sing bobo panggungana, sing rahayu. Wilujeng Milangkala ti budak Angon. Kangge ka Topeng Pendul. Kangge ka Topeng Pendul. Sukses selalu. Milangkala ka 112 tahun. Sukses buat Kang Cawa. Gendang Topeng Pendul. Selamat Milangkala buat Topeng Kaleng Sinar Pusaka Warna. Pamugi sing seueur panggungana, sing lancar, sing dipanasihatkeun jasmani rohani nage. Sing lancar dugi ka reksir. Saya masyarakat Bason dina rarasa Topeng Abah Pendul sukses sadoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana para tamu leman anu kebisinarang anu caket nu sami ngadeuleuis ka Padepokan Sinar Pusaka Warna Abah Pendul. Wayana sadayana diulem dina siang ieu taya sanes mengingat Milangkala Topeng Banjir Abah Pendul anu ka 112. Kasadayana wargi nyuhunkeun doana pidoana kangge Sinar Pusaka Warna utamana nu kapungkur di pupuhuan ku Abah Sairah dikeraskeun ka Abah Pendul sareng ka Bahaji Jalam ka Abah Jaya nu kiwari dicepeng damel ku Kang Yadi. Mugia ieu topeng nu aya di Kabupaten Karawang sing nya topeng jadi topeng anu dicontoheun manawi sakitu ti wadosnya dadah kasadayana euy nyuhunkeun barokah salametna sing loba panggilanana ti topengna atuh para tamu leman anu di Karawang ti manana mugia salamina sing elenya panangtayungan Allah panginten sakitu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waya Karmila di Dinas selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kota Karawang, di organisasi Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Kabupaten Karawang, mengucapkan selamat ulang tahun Atanapi Milangkala kanggo Topeng Pendul anu ka 112. Mugia rahayu jembar sadayana oge mugia sadayana pelaku seni khususna Topeng Pendul dipaparinan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun buat Topeng Pendul Sinar Pusaka Warna yang ke-112 tahun. Semoga langgeng, panjang umur, dimudahkan segalanya. Amin. Wilujeng Milangkala Topeng Abah Pendul anu ka 112. Semoga makin sukses. Nah, nu handap tinggal di luhur lah. Tah, gitu ame keserot.
Kanjeng Nabi Bakti Cirebon wujud kebenjuan Ustaz Pangeran Pangeran Kadijah Tanit yang mengerti lebih pasalasa mbah bakal kandinya ka selalu ka gunung jatuh bumi dengan seluruh tasan dan semangat kanjeng Nabi kanjeng Nabi kanjeng sama pangeran kana kanjeng Nabi kanjeng Nabi Ya, surang sampai kayo. Oh, nyokap jerogon itu. Jangus. Tos. Tahan. Hoi. Bagi-bagi deh. Ayo, meeting awal sedikit awal. Hah, keluar set. Hah? Dia, oi. Hei, kan dia tak beak.